Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Abah masih tiasa ngalajengkeun ieu dongeng hanca anu katunda dina dinten kamari. Kanca dangu sapertosna mah ieu teh seri anu pamungkas gumilar kanca. Insyaallah manawi aya umur urang sadayana menawi pareng ieu carios gumilar anu pamungkas. Insyaallah atuh urang lajengkeun ke sabada ieu rengse ku carios salajengna masih keneh aya pakuat pakait sareng ieu carios nyaeta ku ruyung kawungnya Kang Kevin. Wijana nya wijana kitu tak kanca ti Abah nada sahapunten anu kasuhun bok pilih dina garapan gumilar ieu seueur basa anu kirang merenah, seueur basa anu seueur sirib sindir siloka raos sasmita keur kajadian pikahareupeun. Tangtos upami diteleuman upami dilelekan ku urang ieu carios teh sakitu luar biasana. Seueur pisan pulunganeunana. Muga wae atuh ieu carios gumilar teh aya guna sareng manfaatna pikeun urang ngambah kahirupan di dunya. Kumbae kasadayana kanca teu diwiji-wiji sakuliah dunya nyangakeun ieu garapan anu pamungkas dina carios gumilar. Mangga madep kade ulah kakantun ya ditungtung. Alhamdulillah geuning tos sayoginya sadayana. Mangga kanca nyangakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka teu kabireungeuh saeutik oge. Harita teh aya sirah jelema nu keur tumpa tempo ka jero kebon. Dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Bah Jagur jeung muridna si Jamian geus saged manco di buruanana imah Kibariji. Keur ngadago nu boga imah dititah ngabejaan ka gumilar yen manehna ayeuna geus datang deui ka Miramare. Pikeun ngayakeun balitungan jeung dirina. Menta dilaksanakeun dina peuting-peuting ieu meungpeung keur cang bulan. Supaya teu hese masang obor. Tempatna geus ditangtukeun di sisi basisir laut kidul. Sangkan sama mana oge supaya babari micin bangke cenah.
Ieu sababna nu matak ka jero kebonna paraksa aya nu lenga-lengo nu taya lian eta teh Ki Bariji ti tahanana Bah Jagur. Teu ngetrok imah teh lantaran ngadenge nu ngagerendeng. Sanajan teu sidik naon-naon nu keur diomongkeunana. Ari ditempo tetela Gumilar keur pagegeye we jeung Nyi Arum pamajikanana. Jang Ki Bariji gegeroan lirih. Sorana rada dipegeg. Bisi ngabarubahkeun anu sejen. Saha? Gumilar ngorejat reuwas jeung luncat muru sisi kebon. Ari breh teh Bariji keur nangtung we luareun pager. Mang Bariji? Naon Mang? Gumilar nanya kaget barang geus sidik ka Ki Bariji. Punten we Ujang. Mang mah mung Darma kapaksa ku sieun. Ki Bariji kalah sasadu heula memeh pok nerangkeun maksudna. Mun aya naon kitu Mang? Aya naon? Gumilar beuki kaget bari dibarengan ku panasaran. Teu hese dirarah ririh derak-dak we. Ki Bariji nerangkeun maksudna yen dititah ku Bah Jagur ngabejaan ka Gumilar. Ayeuna maranehna geus aya di imahna ngadago kumaha putusanana. Nya hade. Heg we kitu bejakeun ke kuring rek dangdan heula. Gumilar koreleng we nyampeurkeun Nyi Arum nu geus nangtung teu jauh tina bangku pangdiukan. Aya naon Kang? Nyi Arum kaget. Itu Bah Jagur. Ayeuna ka dieu deui Nung. Alah, kumaha tong Kang? Nyi Arum ngariuk bangun hariwangeunnaker. Bade didatangan we ku ungkang. Hayu urang kalebet we. Bari bus we Gumilar ka imah nungtun Nyi Arum. Paralak nyarita saperluna ka paraksa. Geus kitu mah gejelik we turun muru bedengna Pak Uhi rek ngabejaan Mang Salhapi jeung Mang Dekong. Tidinya balacet ka imahna Aki Sidik. Dalila geus ngarongheap deui bareng jeung Aki Sidik, Mang Salhapi, Katut, Mang Dekong. Geus maranco dina pengkolan. Dan paraksa nu teu tembong teh dihaja sina tunggu imah bisi aya naon-naon nu teu dipikahayang. Heg nyiliburi ka imahna. Geus kitu mah. Bring sararea muru ka sisi basisir panuduhan Ki Bariji. Pernahna teu jauh di tempat urut Bareto Gumilar di Gembleng. Ari Jol geus nyampak Bah Jagur jeung si Jamian keur tinglalijing we dina kikisik. Tohaga geuning mau batur teh Gumilar. Bener. Ngaran Andika teh Wijana alias Gumilar. Bah Jagur bari ngulang-ulang itu koena. Kumaha nyebut we Jagur? Ulah sieun dirempungnya. Kaula mah mawa batur soteh pikeun mawa bugang kaula bisi kasoran ku Andika. Tembal Gumilar jawabanana tenang pisan. Geus ngarumasakeun maneh. Tapi nu rek maju teh murid kaula heula. Boga keneh kapanasaran cenah ka Andika teh. Bah Jagur nyakakak bari ngahehe. Ngareret ka si Jamian supaya maju pikeun diadu. Nya teh halanganana. Sok we jeung saha we ku kaula bakal diladenan. Gumilar sayaga dina kuda-kuda pasangan Galura Laut Kidul. Anu pikeun Mang Salhapi jeung Mang Dekong mah ngarasa kacida kagetna. Dumeh maranehanana mah kakara nempo harita. Tapi Mang Salhapi teu cicingeun. Barang strog oge si Jamian luncat maju ka pakalangan. Sakilat rikat Mang Salhapi luncat dina gerakan pamonyet. Cre we ngareng kenek gigireun incuna. Nyang hareup sagemblengna ka si Jamian. Bari pok we nyarita ka Gumilar. Wah, mundur jalu. Keuheun
rek diayonan heula ku aki. Ih urat-urat geus kalenor. Ceuk mangsal hapi panonna mah teu lesot neuteup beungeut lawan anu geus manco. Unyuk rawun. Rek sosoroh kojor Andika teh. Leuh hanya akal we geus kolot. Moal ngeunah dagingna. Si Jamian ngeyehkeun pinuh ku panghina. Kolot ge. Mandahongna deuleu. Masih keneh bisaeun deuleu. Nyok corok polo hulu sia mah. Bangsal hapi males ngeyehkeun, ngahualkeun omongan si Jamian. Gampang sia ngajablog teh. Sakila si Jamian nyuruduk dina gerakan bawang bayangan. Maksudna mah hayang ngacak-ngacak iga burung Kimandahong. Tapi sakilat bangsal hapi ngaleungit tina sasaran lantaran luncat bari Depok Serong. Waktu si Jamian nyuruduk, cerat jok we tungtung sukuna najong kana puhu ceuri lawan. Si Jamian anu karek oge prung narajang geus kebenangan atuh pogo we ngabangkieung. Tapi lantaran manehna geus pinuh ku elmu batu karang, karasana ngan saukur asa diusap we. Sak deui manehna narajang, lewat. Bangsal hapi luncat bari rek ngajejek punduk. Si Jamian rikat malik maksudna mah rek newak dampal suku anu cucungah. Tapi sakilat teu kabireungeuh dampal suku mangsal hapi nu sabelah mah heat ngakan gadona. Ari jedak ari dangheak we. Si Jamian awakna doyong ka tukang. Clek, mangsal hapi nincak taneuh. Teu poho, terus nyamber dua sukuna nu jadi lawan. Anu antukna si Jamian daek teu daek ngagablag nang karak bengkang. Kakarage sageprakan geus sababaraha kali kabeunangan nembongkeun bebeletna. Jamian, ngerakkeun sia. Ayo, udang lawan deui. Mual nya sia, keok ku aki-aki sahoseun. Bah Jagur nafsu ka muridna, teu beunang diandalkeun. Panonna mah merong we ka mangsal hapi. Karasa sia deuleu, monyet kolot mah galak deuleu. Mangsal hapi nya kakak mapanas lawana. Memang teu salah deuleu. Teu ngeunah dagingna. Tinimbang bisa dihakan mah kalah kahuntu sia we rampal. Model aya benggu bisa nangkarak. Kawas dina komedi gambar wae. Lain deui atuh panas hatena si Jamian. Deung ngalobakeun omong deui geus puguh ku guruna dicarekan. Pek teh denga-denge omongan musuh anu sakitu seukeutna. Sabrut we. Manehna narajang deui. Ayeuna mah ngagunakeun gerakan badak cihea. Hatena ujub yen si Mandahong teh moal bisa gerak deui. Terus luncat ka luhur pasti bakal diacak-acak ku jula badakna. Ngalelep ka handap geus diancokeun bakal dileyek dibeset. Upama nyingcet ka gigir moal hese nuturkeun. Geus diijir dibalitungkeun. Tapi mangsal hapi lain oge manah pamonyet. Ari kudu jojo nyerah ku sakitu mah. Bareng jeung nyurudukna badak cihea, manehna sakilat mebeutkeun maneh kana kikisik releng. Dina gerakan gorentel monyet, bari ngawurkeun keusik kana beungeut si Jamian. Lewat, luncat dina gerakan nu kacida manisna. Crek, kagigireun musuhna anu keur aduh-aduhan. Lantaran matana kapareungpeunan. Hiu, kaprot, kaprot. Cabokna ngahancak kana careham. Kerewek, jebrod, wak deui si Jamian ngagoak. Lantaran daun ceulina ngadadak rawing sarta baloboran getih. Hiu, jedak deui. Disusul ku jurus kahiji cimande buhun kana gadona. Atuh, teu anta parah deui. Si Jamian ngoleab ngajoprak kumarurung satengah jebleh. Aduh. Unyuk raun setan sia.
licik sia ngauran sia ka aing. Si Jamian ngahuhu bari nguniang hudang gigisik. Teu rawing baloboran ku getih mah geus teu dirasa. Da ieu kesik laut meni nyesel dina matana. Jarig jeug. Manehna nyampeurkeun ka guruna rek menta tulung pikeun ngabersihan matana. Bah Jagur mah teu lemek teu nyarek. Keheul aya hayang seuri aya. Neuleuh pamolahna nu jadi murid teh. Bah, teu. Kesik nu nyaresal teh ditiupan. Sakedeung oge bersih. Ongkoh kapalidkeun ku Cimata deui. Geus kitu mah digleu nyampeurkeun ka Mangsal Hapi. Nafsuna beuki ngagugudug boga rasa dicurangan kudu jadi musuhna. Teu ngalobakeun carita sabrut we. Manehna narajang ngahiukeun peureupna dina jurus gugur gunung. Sabagian tina jurus-jurus ulin padingdang. Asal keuna we kana sasaran, pinasti baris rebah. Klebat. Mangsal Hapi luncat ka gigir dina gaya monyet nyingkahan paneungeul. Nakis panarajang bari ngagaprukeun leungeunna kana pipi. Tapi sakali ieu mah si Jamian ngagentak ngabalieur sarta pindah kuda-kudana nyodokeun dampal leungeunna kana iga burung. Mangsal Hapi ngaranjug bari sakilat melenting ngalegotkeun awakna bari nejeh pigeulang musuh. Rokaya si Jamian oge sakilat ngarobah gerakan leungeunna rek newak cecekolan sedeng nu sabelah deui ngahiuk nimpugeun. Tapi Mangsal Hapi oge teu eleh cingeus. Kumaha we monyet manggih bahaya. Sakicep manehna narik deui sukuna sarta jreng we luncat ka gigir bari miceun panimpug musuh. Heat. Leungeunna dihembatkeun rek ngagunakeun teunggelan kepang kana beuheung lawan. Si Jamian rikat serong bari ngagilek sirahna semu dongko. Tuh. Leungeun Mangsal Hapi ditakis. Sabrut. Peureup nu hiji deui nyuruntul rek ngahanca dada. Mangsal Hapi rikat ngajaul ka tukang. Dadana geus hasil bisa disalametkeun. Tapi leungeunna karasa komper. Urut tadi diadu jeung leungeun si Jamian. Jelas upama ceuk ngadu tanaga mah Mangsal Hapi teh moal meunang. Hal ieu geus kajudi ku si Jamian. Kalawan temere tempo pikeun nyeunghap. Maneh terus we ngahujanan badan musuhna ku jurus-jurus nu teu bisa dianggap enteng dina kahebatanana. Anu pikeun Mangsal Hapi mah ayeuna teh ngan ukur bisa nakisan panarajang we. Bari cungcat cingcat ngagunakeun kamaheranana dina ulin pamonyet. Tapi kalah kulila mah manehna oge kawalahan nyang hareupan gerakanana si Jamian anu beuki berat karasana. Waktu Mangsal Hapi luncat, keuningna geus hasil bisa dibabuk ku teunggelan si Jamian anu dieusik ku elmu batu karang. Anu akhirna Mangsal Hapi teu bisa nahan adegan badana. Manehna gedebut labuh, sukuna karasa asa potong. Samemehna bisa ngagurinjal hudang deui. Dampal suku musuhna geus nyampeuk manten, ngahiuk ngajojogadona. Mangsal Hapi bari peureum ngabalieurkeun beungeutna, satekah pola ngepeskeun panarajang lawan. Tapi leuir teuing, teu burung dampal suku si Jamian ngepeletuk kana tulang sirahna beulah tukang. Anu akibatna teu kira-kira hebatna. Mangsal Hapi nepi ka ngacleng. Aya kana sababaraha lengkahna bari lungleng katura lengan. Ceuk aing oge kunyuk tarima modar sia. Ceuk si Jamian. Anu leuleuh musuhna geus ngajoprak. Teu kira-kira gerahna timbul nafsuna hayang sakaligus namatkeun riwayat nu jadi lawana. Teu inget saeutik oge. Yen sanajan nu jadi musuhna ayeuna sasat geus ngajoprak daya-dayana teu walakaya. Tapi ngaran-ngaran Kimandahong mah tetep we mangrupakeun hiji bahaya lamun ceuk nu jadi lawana gana-gana narajang. Hal ieu memang di luar sangkaan jeung ijiran si Jamian. Sakilat badana ngabalesat narajang Mangsal Hapi dina gerakan begu nyungkur rek ngabudal badiekeun pejit musuhna. Mangsal Hapi sanajan geus ngarasa ripuh, tapi manehna masih keneh ngagunakeun sesa tanagana. Sakilat manehna ngagunakeun gerakan gorentel monyet, bari dua leungeunna
anu eket teh nyakar jeung nungkup banget musuhna. Akibatna is tuning di luar tina ijiran. Ari kaprot, ari koceak we. Si Jamian ngagoak bari ngajengkang beungeutna baloboran getih. Ari bereh teh matak kukurayeun bulu punuk. Panon si Jamian duanana getihan. Si orang karames kuramona mangsal hapi nu tadi dipake nyakar beungeutta. Aki Gumilar nepi ka ngagorowok, kaget ku tindakan akina nu di luar rasa kamanusaan. Tapi bangsal hapi teu liek-liek, malah manehna sorangan kalah ka mengpukan beungeutna ku dua leungeunna. Tembong cipanona nu merebei tina sela-sela ramona. Dalah manehna oge kacida teu nyangkana yen musuhna bakal ngarandapan musibat nu kacida pikasediheunana. Anu sama sakali tindakan kitu teh di luar kasadaranana. Sasat hiji tindakan anu teu dihaja. Lantaran lamun manehna teu kitu, sanajan bener bisa nyalametkeun awakna ku jalan ngagunakeun gerakan gorentel monyet. Tapi can puguh manehna bisa salamet. Lantaran si Jamian geus tangtu bakal nyusul tepus. Sedengkayan manehna harita geus kacida ripuhna. Boa bakal ngababatang jadi banusan. Moal kuat nadah tenggelanana si Jamian. Anu pikeun manehna mah maehan teh jadi pangaresepna. Hal ieu ku Aki Sidik mah geus kajudi. Memang posisi mangsal hapi teh keur kacida sulitna. Mun manehna teu ngagunakeun gerakan cakar monyet, pasti manehna sorangan nu bakal jadi korban panarajangna si Jamian. Nu bener-bener geus ngebrehkeun maksudna rek ngabinasa ka mangsal hapi. Ngan salahna teh bet kabeneran kana panon geunana teh. Puguh ge gerakanana sakilat. Eta nu nyampak nyaeta nu bakal kabeunangan. Ari Mang Dekong mah ngan ukur ngaranjung. Teu pisan mere komentar. Sanajan ngan ukur di jero hate. Dalah manehna oge geus ngalaman. Si Piong nepi ka hanteuna, sirahna beulah, polona kaluar ucerat-acret. Kapan eta ge teu dihaja. Ngan untungna teh teu aya nu ngalaporkeun kana wajib. Dalah bah jagurna oge kapan teu naon-naon. Ukur susumbar rek males kanyeri. Ayeuna bah jagur nyaksian deui hiji kajadian nu teu saeutik nimbulkeun amarahna. Geus puguh ti heula dua muridna pada ngababatang. Ayeuna ditambah deui ku si Jamian kokosehan bari gerang-gerung. Dua panonna narongtot kaluar sarta kaayaan beungeutna geus teu mangrupa jibrug ku getih. Bari ngagero ngaluarkeun sora nu ngajelebet matak ngaruntagkeun jajantung. Manehna sakilat nyamber ka mangsal hapi geus moal asa-asa deui. Musuhna rek digebot sina raremuk tulang-tulangna. Dagingna rek disebetan sarta getihna rek diuyup. Geus komo polona rek dicok-crok supaya punah ngulangkeun kanyeri kanu jadi musuhna. Tapi Gumilar moal mikeun lamun nu jadi akina kudu ngababatang ku panandasa deungeun. Kasit alah manan tatit. Mana ngolebat pikeun nyalametkeun nu jadi akina. Kolebat. Des. Tenggelan hoy bah jagur anu bobotna 1000 kati nu diancokeun pikeun ngaremukeun sirah mangsal hapi. Ditakis ku leungeun ka tuhu Gumilar. Bah jagur ngaranjug. Geus 2 kali ieu. Manehna ti nemu jeung hiji kakuatan nu kacida hebatna. Padahal tanaga tenggelan ujunganana teh mun dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang. Ayeuna mah geus ningkat sababaraha tahapan. Tapi buktina masih keneh tetep we aya nu bisa nahan. Saperti ti heula. Ayeuna ge manehna meh-meh ti jengkang, teu kuat nahan tanaga nu malih ka manehanana. Nu ngajadikeun paneunggeulna nambag, teu beda we ti neungeul per waja anu kacida kuatna. Ngarasa panarajangna nu munggaran gagal. Bah jagur teu loba mikir. Ieu we manehna ngasupkeun leungeun kencana ngawangun jurus gugur gunung dina gerakan runtag jagat. Salah sahiji bagian tina ulin padingdang.
Tapi Gumilar oge rikat ngolebat ka gigir. Syet. Ngabuskeun jurusna dina gerakan orai totog. Bajagur ngagilisir miceun ka gigir. Bari ngababukeun iteuk hoena kana leungeun anu jadi lawan. Sakilat dengan Gumilar ngaleungit. Gerakan orai totog tetela ampuh teu bisa diungkulan kacepetanana. Bah Jagur ngan ukur ka bagian tapakna. Iteuk hoena ngahiuk ngahakan angin. Oge samemehna manehna bisa nyusun deui Panarajang. Leungeun kenca Gumilar anu memangna mangrupakeun buntut tina gerakan orai totog. Sakicip ngolebat dina gerakan pecut kilat. Macebet kana pipina Bah Jagur. Lumayan oge panas peurih karasana. Dihakan ku semu gunting warisan ti Pamajid anu geus diturunkeun ka Gumilar. Tapi Bah Jagur memang kuat lain bantrak-bantrakeun. Bari ngagodegkeun sirahna. Mainna hiuk we ngaheumbatkeun deui paneunggeulna. Sakilat lak. Gumilar dina gerakan monyet ngemil warisan ti Mang Salhapi tina ulin pamonyet. Sup sukuna ngalengkah ulin jero make jalan Cimande Buhun. Ngetrok siku anu nyekel paneunggeul. Bari nakis pameupuh leungeunna Bah Jagur nu dilakukeun ku leungeun kencana. Sakali ieu lawan teh ngalakukeun Panarajang dina gerakan kembar. Kolebat. Lep. Gumilar nyulusup kahandapeun paneunggeulna nu geus ngoleweng dina gerakan cacing kalung nerus bumi. Brengkal kagigireun Bah Jagur. Hiuk ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura ngahanca careham. Ngan bae Bah Jagur sarua kesitna. Manehna tapis pisan ngimbangan gerakan nu jadi lawan. Bari malik sarta mundur salengkah. Hiuk dewe. Bah Jagur ngababadkeun iteuk hoena rek nigas beheung Gumilar. Gumilar rikat ngalegot bari diteruskeun ku jingkrak dina gerakan hap-hapina. Kolebat deui. Paneunggeul Bah Jagur nuturkeun dibarengan ku gerakna leungeun kenca anu rek newak awak Gumilar. Gumilar ngajorelat sakilat dina gerakan balik Bandung. Bari malik ngasupkeun tajongan sapu jagat nu aya dina ulin Tanjung Pura. Hiuk jekuk hanca ka kemplong lawana. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kulitna wadel sakana kulit badak. Geus sababaraha kali kabeunangan tapi tetep we tagen taya nu dirasa. Beuh. Ayo gerak ketelukeun kabeh awas Andika Gumilar. Kebeneran kaula ngalalana teh henteu manggih lawan anu tangguh. Bah Jagur nyakakak bari cumidu sarta terus we ngahujanan ku teunggelan-teunggelan hoena anu kacida matak bahayana. Yah tong ka ujub Jagur. Sanajan kaula ngababatang. Tapi masih keneh dila urang adu jajaten teh. Temal Gumilar bari jingkrak. Molar sia. Ceuk Bah Jagur bari ngaheumbatkeun iteuk hoena. Moal aya nu bisa nyabut nyawa kaula salianti malakal maot mah. Moal. Gumilar ngeserkeun kuda-kudana bari miceun paneunggeul Bah Jagur. Ngajago sia. Nah memang aing lalaki. Lamun nya sia lalaki geura tada ieu paneunggeul aing. Hayang neunggeul sorangan lain lalaki atuh. Bika ngaranna ge. Urang ajar sia. Bah Jagur narajang. Bari ngabubat babitkeun iteuk hoena. Maksudna mah moal mere hate ka Gumilar. Gumilar teu nembalan, terus we kokolebatan nyingkahan Panarajang lawan. Bari ngintip-ngintip lolongkrang pikeun males narajang. Anu dinebekna teh ngajak manehna ngagunakeun gerakan nu beda-beda. Sanyana pikeun nguji nepi ka mana kaampuhanana Bah Jagur. Tapi tatela kabeh oge eueuh nu mental. Malah semu gunting nu dibawakeun ku teunggelan-teunggelan madi warisan ti Pamajid oge nambag teu bisa ngalumpuhkeun nu jadi lawan. Kolebat deui. Teunggelan Bah Jagur mangrupa cahaya rek nyabet kana cangkengna. Gumilar sakilat luncat bari meupeuh leungeunna kana pigeulangna. Sedeng tuhurna nyuruntul nekuk ngahanca gadona Bah Jagur. Geus kitu kalawan manis pisan Gumilar ngagorempalkeun awakna. Bari nyoloyong sukatuhuna ngacetruk kana gado dina gerakan sepak kuda beger. Bareng jeung celekna
Manehna nincak taneuh ngagentak malik lantaran karasa sambaran angin ngahiu kana pundukna. Tapi gerakan Mbah Jagur sakali ieu mah teu bisa diungkulan ku kacepetan gerakan Gumilar dina ngalegotkeun awakna. Wae ujunganana nu gedena sarua we jeung bitis. Sarta nganung tanaga bobot 1000 kati ngejret kana tak-takna. Geus teu bisa disingkan deui. Modar sia. Mang sahapi katut Mang Dekong nepi ka ngagero. Marengan sorana Mbah Jagur ngarasa reuwas nu lain dikieuna. Sok sieun incuna ngarandapan apes. Teu kuat nadah tenggelan musuhna nu memang kacidah hebatna. Dalah Aki Sidik oge ngaranjug mangpaurkeun. Nyeblak oge barang mireungeuh ngagejretna tenggelan ujungan Mbah Jagur kana tak-tak Gumilar anu nimbulkeun sora nu kacidah tarikna. Malah tanah nu keur ditincak oge rarasaan teh ingeung kawas aya lini luluwukan. Tapi kabuktianana kacidah hebatna. Mun nu biasa mah kudu ngarempeyek malah moal boa matak sempal. Tapi Gumilar mah memangna luar biasa. Manehna kalah ka ngajo kaluhur aya kana sadeupana mah. Sarta ragragna deui ka handap ngajega we geus aya dina pasangan gelap ngampar salah sahiji pasangan jurus ulin madi. Cenah Mbah Jagur sorangan nepi ka ngajaweul nu saterusna jungkal jumpalik. Parajat deui hudang ngajarig jeung nangtung. Duanana pahareup-hareup sarta bari taya nu lemek nu nyarek. Duanana oge pada ngandung rasa kaget. Mbah Jagur ngarasa kaget. Dumeh buktina musuhna teh bener-bener tangguh, kuat ngamilik daya tahan nu kacidah hebatna. Tinimbang ngarempeyek atawa sempal tak-takna. Kalah ka ngajol bari teu sakara-kara. Tapi sanyana mah teu matak heran, teu matak helok pikeun nu nyaho jujutanana saperti Aki Sidik. Lantaran ieu teh tayalian tina buahna panggemleng Aki Sidik Bareto. Waktu badan Gumilar digencet, digebot sarta ditenggelan ku ombak laut kidul anu ngagalura. Malah nya di tempat ieu pisan Bareto dilakukeun. Lamun seug dibandingkeun kahebatanana, naon leuwihna hiji tenggelan ujungan bobot 1000 kati jeung dibandingkeun jeung tanaga ombak laut kidul nuju magur ngagalura. Ari kagetna Gumilar apa nu jadi lawan tes. Sacara sekaligus kebenangan leungeun jeung gadona. Malah gadona mah nepi ka 2 kali pisan. Tapi tinimbang Namru mah kalah ka nyuruntul ngirimkeun deui tenggelanana. Anu lain deui hebatna. Kurang-kurang nanahan mah pasti manehna sorangan anu bakal Namru. Mbah Jagur nu kaya nafsuna geus teu bisa dikadalian deui. Ngagentak manehna ngawangun gerakan lancah maung. Gerakan pamungkas pikeun manehna mah. Nu dina hatena geus ujub. Sakali ieu mah nu jadi musuhna pasti bakal tapak deku moal aya dayana. Kaayaan badana bakal diacak-acak ku baling-baling nuting hariuk muih teu beda we ti peso rajang. Sedengkeun Gumilar nu kaayaan dirina geus leuwih ti heula sayaga dina pasangan gelap ngampar. Teu micen tempo sabrut we. Manehna rajang lawana. Jurus-jurusna nu ngaruntuy tujuh teh sakaligus ngacak-ngacak ngubengna hoe ujungan anu teu beda we ti jari-jari nu kacida seukeutna. Akibatna geus mata kaget deui bae. Gumilar jungkal jumpalik kabantingkeun sedengkeun Mbah Jagur Namru dina tempatna. Gerakan lancah maungna buyar, tapi ari hoena mah tetep dicecekel. Teu sangka euy. Urang Garut boga tandingan kaula. Tapi andika Gumilar ulah ngeunah-ngeunah cicing. Nya ayeuna kudu menta dihampura ka indung Bapa Andika. Meungpeung aya keneh kasempetan. Heg, ku kaula dibere waktu. Ceuk Mbah Jagur bari ngahegak. Nyaritana bedas pisan. Maksudna mah pikeun nyentarkeun hate lawana. Padahal manehna sorangan geus marmir-miris lantaran Gumilar leuwih unggul batan manehna. Sarajan manehna nganggap budak bau keneh jari ngao oge.
Kurejat gumilar hudang deui kalawan teu sakara-kara. Cilegedeg ngawangun pasangan gerakan galura laut kidul. Bah Jagur oge geus ti heula hudangna geus ngawangun pasangan tetep dina gerakan lancah maung. Sakedapan manehna ngaheningkeun cipta, musatkeun tanaga batin, ngabijilkeun kakuatan ilmu batu karangna. Sakilat belesat we gulungan cahaya nu huak hiup akibat tina gerakan jeung tenggelan Bah Jagur nyamber ka Gumilar anu tetep ajeg dina pasangan galura laut kidul. Plos plos baling-baling Bah Jagur ngahanca tempat kosong, malah make semu-semu berat ayeuna mah. Gerakanana teh teu beda we tina Rajang cai. Sanajan bari ngeplos taya tapakna. Badan Gumilar najan teu nyingkah jauh tapi luput teu bisa ditarajang. Lantaran salilana nyulusup kana lolongkrang ngubengna wae ujungan dina gerakan lancah maung. Malah beuki lila gerakan lancah maung teh beuki kendor sarta karasa kacida beratna. Lantaran bener-bener gerakan lancah maung teh narajang lautan anu ombakna ngagalura. Geus kitu mah kakara Gumilar ngagunakeun jurus pasangan alif. Des! Gerakan potong tunggal ngahanca leungeun Bah Jagur. Ukur ngarandeg meusan. Seak we gerakan lancah maung malik narajang. Gumilar rikat ngolebat dina gerakan lengkah 12. Des des. Ayeuna mah dihanca ku gerakan potong dua. Anu dituluikeun ku tenggelan kepang jurus katilu Cimande Buhun. Anu ngahanca iga burung. Reg sakaligus gerakan lancah maung teh eureun. Bah Jagur ngadaligdeug bari sasolontodan. Hoe ujunganana mecleng lesot dina leungeunna. Anu sikuna ngaplek potong. Jigana mun teu kahalangan ku kulit mah kana coplok. Aduh. Bah Jagur ngagerung ngan sakitu-kituna. Manehna molotot neuleuh leungeunna nu ngaplek semet siku. Lantaran tadi waktu panenggerang keplos ku Gumilar diteungeul ku potong dua. Mirengeun akibat tenggelanana kitu, Gumilar mani molotot malah satengah teu percaya kana tetenjoanana sorangan. Red kana hoe Bah Jagur anu meceleng ka gigireunana. Red kana leungeun Bah Jagur nu ngaplek cidik potong kuates siku. Samemeh Gumilar nyarita naon-naon. Ngan sakilat Bah Jagur ngarawu si Jamian anu keur hahargungan. Regidi gue dipanggul ku tak-tak kencana. Sakitu geus mati ngadeg teh masih keneh kesit kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap. Jedong we maena luncat tidinya dituturkeun ku panenjona Gumilar. Mang Dekong, Mang Salhapi, Gatut Aki Sidik. Bah Jagur jongjon we ngungkug manggul si Jamian. Guru jeung murid nepi ka ngalaman tanpa daksa akibat tina teu bisa ngadalian nafsu nu goreng. Nu tinggal di dinya teh ngan opatan. Ngaharuleng saurang ge eueuh nu lemek nu nyarek. Sanggeus kitu kop Gumilar nyokot hoe paneunggel Bah Jagur anu ditinggalkeun. Alhamdulillah tamat kanca. Tapi ieu teh titimangsana kaping 20 genep Oktober tahun 68 di Ciparai Kabupaten Bandung rupi namanya. Alhamdulillah. Kanca eta nu tiasa kapihatur tamat serius Gumilar. Insyaallah urang lajengkeun enjing jaganing geto ku Siruyung Kawung. Terasanana tina serial Gumilar masih kengeng pangersana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana sakitu anu tiasa kasanggakeun dongeng Gumilar
anu alhamdulillah tos rengsek diaoskeun ku Abah dugi ka tamat. Sakali deui ti Abah nadasi hapunten anu kasuhun. Pamafhum ti kanca dangu sadayana ulah petot-petot ngahapunten ka Abah tangtos seueur kacaletot letah seueur pabaliut dina macakeunana. Hapunten pisan. Sakitu kanca timpah hatur nuhun ka kanca dangu sadayana. Sakali deui enjing pageto insyaallah urang lajengkeun ieu carios ku carios salajengna masih runtuyanana nyaeta si Ruyung Kawung insyaallah. Sakitu kanca ieu carita urang tunda di Hanjuang Siang teundeun di Hanleum Sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.